Polontong jelema teh nanya-nanya nya. Kan orangnya. Oh, Naon sia? Bukan aing lin. henteu. Tong deheureun kamar ge eta jelema gagah preman. Gagah kumaha ieu teh? Pokona mah didinya tah eta anu nyekel parapatan di Lebak teh. Kudu bijak geuning. Heeh. Bisi teu percaya eta anu nyekel di Lebak teh kamari teh. Oh, palingan atuh. Pokona maneh bisi teu percaya dagor huluna kulingis. Gagahnya. Podar. Tuh aing masalah musik ieu euy. Entas naon sih make musik itu? Anu barang gawe. Seperti tadi ge ti isuk di imah, sare. Ah, kieu we deh. Ngomong Oh, lebaran wae. Aduh, bukan lebaran. Heeh, loba dosa pan aya naon ieu teh? Biasa we ngawakon gawe. Ngawangkong itu ternyata. Piluan dieu ku ah. Heuh bae tah. Geus lila tara ulin ka dewa euy. Tara lager mah syukur. Lain boga dulur, gering. Kamari teh nyeri tenggorokan. Tah kunaon sababna? Nyeta gara-gara mah kadahar lukutek cenah eta teh. Oh, Tah, tah diobaran teu? nyeta rek di ubaran teh cenah aya beja. Hah? Kudu ku pentil kadu nanyaan eta teh. Nyambaran paeh malak meureun. Ngaran aya ngadake beja mah geus ku pentil kadu teh da cager. Cagerna ku masalah kunaon? Da cagerna teh nepi ka ayeuna betaheun teu balik-balik. Udah di alam kubur sih. Tok, Naon? maneh hayang apa teh film serem? Film sama naon? Hayang apa henteu? Oh, hayang Tentang istrina dibunuh dengan brutal menyesakeun anak jeung bapakna. Tah, terus anak teh diculik, diculik teh jauhnya. Dituturkeun we kudu jadi bapakna berkilo-kilometer. Hayang apa mung filmna maneh? Hayang apa itu film naon eta teh bangun serem nya euy. Apa? Bener ya apa? Hayang Tangga ada YouTube Pinding Nemo. Anak gede nyekeun we teh. Eta tinggi teh. Tuh mana apal tuh? Apal naon? Fatimah maut. Fatimah maut. Hah? Fatimah mana itu teh? Fatimah maut. Fatimah maut. Oh, nu mana itu Fatimah teh loba pan? Iya dibawain sakieu. Fatimah maut. Fatimah maut. Heeh. Oh, Fatimah maut. Heuh nya maut atuh. Aduh, ngaco dia kan. Suganti jelema. Ren, Euy, main nyaho tuh. naon tak? Di Indonesia mah teh dagang bubur teh dilarang keras. Keras naonana? Nya atuh hari keras mah lain bubur, kehead ngaranna oge batu eta sia. Tuh balik tinggalan. Nah ngomong jeung HP tah. Oh, kumaha tuh? Aing ditinggalkeun wae sorangan ieu teh. Oh, kenapa kayak mana? Dari ya? Betong diuk kayak. Karieu. Betong diuk. Sok kalau merah deh. Asih anjir. Gagang kayak. Balik. Ah. Euy. Naga. Ngobrol apa tuh kehead? Oh eta. Oh, kopina itu euy. Di balangsak. Pas mereka dia dek nanya ke mana? Oh, nanya naon tuh? Kita hari urang teh lebaran teh geus 2 poe lin. Mas 2 poe meureun 3 poe ayeuna. 2 poe ayeuna nya. Teu salah mah urang satuntung puasa teh. Urang sok cerik wae panon teh. Kunaon? Tujug-ujug. Kunaon mah akibat tah? Heuy. Lain lada teuing ngam baso. Batal teh dong kitu puasana. Teuing da Mas Albat aja teu nama. Wah, kumaha ngadarna? Jam 5 sore. Jam 5 sore. Urang teh curi urang teh. Kemah ulah ngadar baso atau tak ulah ladaan tah? Ulah ladaan. Oh ulah ladaan gitu. Kurangan we kan bae. Berarti beureun basona tambahan 2. Kan bae ah, kumaha maneh we tah mah. Hei. Sok kalirkeun aya sih mah. Sayang basa mah ngeunung deh euy. Anjing gua udah Boy. Mana anak sehat teu? Gering. Sehat. Oh, sehat. Lan ek nanyakeun deh ka heuh. Eta masalah eta tukang, tah tukang heuh, Tukang naon? tah tukang naon anu malu-maluin. Naon tah? Teuing teu nyaho, betek aing. Hanya holen, Naon? tukang bangunan. Make bangunan. Pikiran ku maneh malu-maluin. Ketrok tah make paku. Nah, make ngerakeun. Malu-maluin. Palu kehead. Oh, palu. Dikor ku aja. Oh kitu. Heuh, kari teu? Oh. Manes teh ulah-ulah dek kana gawe bangunan teh. Nah, Malu-maluin kan. aduh. Woi.
Berapa tina daron euy. Ngar mie atuh jeung daging helang. Hayang atuh euy. Entong ah meuli we jeung ka warung. Mana kuat kitu mana? Bang. Like kamu ke Facebook we. Apa kabar Cianjur? Seorang teman yang pelit karena tidak memberi mie ke temannya mati tertelan sendok. Wah, balik gitu ya. Piye sih ya kalau ke sendok ya? Sabuk. Ente ya kabar Cianjur cina. Bener dah. Bener cina itu apa kabar? Woi. Ya tuh. Lumayan. Ya kena baik. Nah. Nah. Yang mana tuh? Ampun. Tanya teman mana? Minuman atuh yeuna. Ulah hayang di maneh mah Gitu ah. Nan tapi aing pernah ngadenges ya. Ini kan kau guys ya. Maneh kan hayang. Lain wing gitu kamari gitu aing ngadenge cenah. Teu nginum anu kitu eta teh. Cenah kaselak eta teh. Jeung botolna. Asa diem. Garana naon? Tuh. Dioperasi langsung. Dioperasi sesar. Nya disesar. Ya Allah. Eta gara-gara teh eta cenah jadi teh berlebihan ting minum eta jadi teu mereka babaturan. Ini nama. Ya atuh beakeun. Untung aing. Wolok. Mantap. Ngeunahnya. Nyanguna atuh. Ti payuna nya, bade mulang heula. Gitu. Nya, Oh, nya. aya turun nya, turun. Minuman aing. Aing beak. Yang udah. Yang atuh. Yang lain ning. Nyawa tuh. Masa aja, jola. Sakinya panas di ngajakan mana mah cicing di nuki euy. Bahaya lu, saya kali sudah kudu ngasih dengan awak, udah bodas wae. Beus ya. Bener. Ya. Mana apal sabun mani kan? Apa? Naon? Mana pemani deh? Pemani. Sabun mandi. Asane dek ngadengen age, maknya sabun mani. Sabuna karekamanen sorangan. Maksudna kumaha eta? Kalau sabun mandi, air maninya pasti mani lah sabun lagi, banyak itu. Tapi heuh sih bener naon ge, tapi kadang-kadang ningali ning sabun nu di WC mana eta bolong tengahna eta kunaon eta? Di manehna kumaha eta kumaha? Iseng. Oh, iseng. Oke, siap. Ngorekeun we tawating kesel. Pun. Berarti balik gitu mah. Sabun coleknya sok dicolek-colek ya, gede-gede. Eta mah genit sih teh. Genitnya. Genit eta mah. Kosrana nu nyolekan ke bidangan.